Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mana suantana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Araya, nini ayah, aki-aki, parawan, rana, duda, numana. Mangecet, mana seratan. Ibu nak ieu sok. Ibu na di dieu. Ulah nyalakeun abdi ieu teh dicangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek man cobi ditutup ehona tribal diangkat. Cek keras angkat tribelna. Cek mohonnya kedah dihibuan. Mohon teras ya tos lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan. Manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan. Manawi aki-aki keur harudang cobi soratna rada tarikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikorma di kardusan daun salam ejeng opak. Ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati resep ningali abah mah jiga nu semangat ningali abdinya. Sigana mah abah mah tara biasa ningali nu geulis. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Bade tarik, bade kompak, didoakeun nu ngajawab salam ayeuna nu terakhir ibu sing loba duit, nu hoyong ka Mekah sing engal ka Mekah, nu gaduh hutang sing engal lunas hutangna. Nu amin berarti ya teh nu gede tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, ngadoa heula. Siap? Angkatkeun pandanganna iringi ketepakan terbangan atanapi hadrah. Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil maqasida. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil
Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyaketan kasih aki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil kompak lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menitarik salah alim wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas famay yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al-ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ya teh kampung naon Bapak? Pasir Parigi. Tos biasa di Pasir Parigi upami pangaosan ti wengi sok seueur kieu. Biasa. Tos biasa upami di Pasir Parigi mubalik nuju ceramah kalau dibere cai tos biasa. Isra Mi'raj Nabi nu sajati ngajadi sejarah anu abadi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku hadirin nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina hati abdi anu jauh-jauh datang ti Parigi dina ieu wengi dihadiran ku rupi-rupi jalmi nu beda-beda profesi, beda-beda potensi. Bahkan nu hadir jumlahna langkung ti hiji. Di antawis nu hadir aya pamaget sinareng bantuan ibi aya aki-aki aya nini pemain inti dina ngaji teu birek deui aki-aki jeung nini-nini nu ngaregreugan kana ati teh geuninganan aya istri nu rek mere cai. Nuhun ka mana cai kopi. Dina ieu wengi nu ngaregreugan kana ati alhamdulillah seueur para ulama sareng para kiai. Pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kirang kompak amina. Tadi lain ayeuna ibu ayah sanes ieu nu pali dia teh harirup da sorana tuh da sora jin sok gerain orang ngecek bu repeh pak oh keur ngaji sisi kebon karek abdi
abdi mengaji di lapang kieu di Karamaan. Dia manuk. Mata dia mas lagi sorajin. Bapak, Kang jeung abdi mah tong asasanya entong ngabingungkeun da akang teh hirup ngan abdi bingung disebut hirup teh nyora disebut cengcelengan piraku udud sakaya deui aja Bu siap kemana tagenenan susu oh takang Pak Haji we da Pak Haji masuk men cenah. Kapan iya teh bahasa lemesna susu teh naon menen gitu jadi ya teh cai kan beda merek ieu mah merekna Indomil eta mah merekna naon nya Sulaiman susu lepet tetap nyaman beres lepet enggak bah ulah lepet bah hepe hepe susu mah mat nu ngajeng jehe mat dari jem sok ajaran abah diberi nenen ngajeng jehe jempe atur nuhun Bu lanjut Isra Mi'raj Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikeun hiji agenda dina tiap taunna bingah keur abdi nu taya hinggana waktos ayeuna tepang sareng ibu-ibu jeung bapak para pamudi sareng para pemu para kiai oge para ulang aya tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de teu kaliwat duda jengran tujuan masarua bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Moga-moga nu carandukul di bawah tenda urang sadaya sing payus munggu Allah Ta'ala didun ke heula tong kami panca doana di dunia sing jadi jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga di akhirat jara di ahli surga ya rabbal ira sapa aji eta batu alida meni ageng semal kadeta Pak Haji kan aya hariring para kiai pernah abdi nguping hiji kiai ya ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalak udud jeung ngopi ngagosokan batu ngagosokan batu salatullah salamullah tepakan aturan cicing mah Bu, sahanamin ayo. Nah, Pak Haji Aan, Tos Haji, atas Pak Haji Aan, asli orang Sunda. Dalam Jawa mah oon. Bapak teh kudu tiasa ngabedakeun atuh antara Sunda jeung Jawa. Sunda mah pasti Bu ilahar di mana-mana kata dan bahasa identik kana huruf A. Jawa mah kana huruf Sunda mah kana A, Jawa mah kana huruf. Mun di Sunda nana berarti di Jawa mah. Mun di Sunda atang berarti cek Jawa mah otong. Kompak atuh mun cek Sunda ata berarti cek Jawa mah. Kalau ieu mun cek Sunda aan berarti cek Jawa mah. Mun cek Sunda batal berarti cek Jawa mah botol. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah astagfirullahaladzim sing aleling aja da abdi malain kadinya jigna nah luasan aja mah di Sunda kuntul di Jawa mah bango gitu
induk sawah eta teh. Mun cek Sunda sarjana berarti cek Jawa mah hiji deui terakhir. Mun cek Sunda mangga calik berarti cek Jawa mah monggo. Monggo linggih ibi sing sopan. Katamu temanya monggo colok. Kumaha engke lamun aya paan ka ibu. Namu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih geuningan pajaan monggo colok nya kitu. Mudah-mudahan ya bapaan sing ditampi iman Islamna. Amin ya ulah disongseri kok coba can maot. Cel eta teh doa nu hirup ka Allah nyuhunkeun ibu rek maotkeun Gusti abdi ditampi iman dihampura do. Telepon abdi ngadugakeun kapan sing ditampi iman Islamna. Kok ne maotna mah duka iraha. Mangawang balap we sareng abdi baji. Mohon paan ti payun abdi paneuri. Atawa sabalikna abdi ti pengker paan ti heula gitu. Awas da ibu-ibu di dieu teh sadena ge bakal mah. Da lemur urang mah sanes di dieu. Ibu ieu mah lain lemur urang ieu mah keur ngumara. Lemur urang nu aslina sanes di alam dunia tapi di alam akhirat. Itulah kehidupan yang abadi nanti kita setelah mati. Siapa yang mati? Semuanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, emang aan mati, apa RT mati, apa RW mati, apa lurah mati, aja ona mati, aja tuti mati, aja kokom mati, pak kiai wapat atuh ka kiai mah sing sopan atuh ka kiai mah wapat. Kapan beda-beda kiai wapat, tukang usup ae, tukang gapleh modar. Awas nu sok gapleh mah tereh mod sabab lamun keur ngariung teh plak modar bala genep kecekek. Bu haji geuning apal salaki osok lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ya urang sadayana wasilah anu ulam abdi teh Bapak Haji Yeri Ardiansah sareng Ibu Lilis dina raraga milad putrana Neng Sakina anu kadua Sakuina anu ka 2 tahun yuswana sareng Cep Rizki anu ka 14 tahun. Berikut ieu syukuran ternyata teh sanes kanang manuk sanes di Karaman teh ieu teh lapang futsal poli lapang daina mah poli pembukaan lapang poli PT Gantari Mantara Barito Panyang Teuing lah eta lah. Intina syukur ieu mudah-mudahan urang syukuran Pak Haji milad putra sareng putri milad syukuran ieu lapang poli ulah iri ibu jeung bapak sadayana wargi da urang oge ieu teh keur syukuran ka Gusti. Ibu jeung bapak moal bisa ngalengkahkeun sampean akang ka dieu moal tiasa ngurpatkeun panangan lamun urang teu aya tanaga. Di mana tanaga urang? Tina saripati tuangan nu dituang ku urang berarti urang ka dieu keur syukuran kana tuangan ti Gusti Allah. Ibu taruang geula tadi henteu? Panana tuang paan. Ai tuangan naon paan? Sangu apa beas? Sangu sanes beas. Sanes ngan pedata sangu nu dituang ku paan asalna tina piring. Ai bapak sok nyomotan remeh tina beas tina piring. Oh sopaan tuang dina piring. Teu meunang pepejo. Tuang mana kursi. Tuang mahna sama. Manya bujur paan bari dicongcolok na piring. Ai sangu dibalatakeun na kursi. Yu asa bekitu ka harti kieu geuning paan teh. Digana ku di ruqyah ieu mah. Paan sok nyaring pangaosan tara. Sok aya di dieu pangaosan rutinan. Di lumur ieu marhabaan sok aya. Mun malam Jumat sok aya yasinan. Tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Anya teu moal. Aku nu marawat tarahlil nu aliran sesat berarti nu marawat tarahlil nu hirup arudud terus saya
Ibu nu dipihormat kersana Sayyibul Walimah Bapak Haji Yeri sareng Ibu Lilis nu dipihormat MC pengatur acara nu dipihormat para ulama para kiai para ajengan nu aya di kampung naon ieu teh Pasir Parigi abdi mah taya pasiran Parigi wungkul desana desa Ciwara kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Negara Kesatuan Republik atur nuhun ieu kasadayana warga wabil khusus ka aparatur pemerintah manawi aya Bapak Kepala Desa na aya teh aya teh damang sing disehatkeun atunya oh dia ge paan ge sing damang ulah ieu deui ulah tuang dina piring deui Pak RT aya Pak RT oh iya bahasa lo sugan teh Pak RT teh kasep asli cah abdi masuk karu nyari KRT teh nya abdi mah dodoh keneh KRT daripada ayeuna kanu luhur soalna RT mah akur jengaran RT ripuh tu puguh RW ripuh wae sok ada KRT urang masuk ka temleuhannya aya dana bantuan ti luhur anu ngabagikeun teh nu katempuan teh saha ketika aya warga nu teu kabere datalanya salah guru jeung presiden angger we nu disalahkeun teh saha mudah-mudahan Pak RT sing sehat panjang yuswa aya Pak RW nu mana Pak RW oh ieu pangareneng meuni kumplit RT RW beda ari RW nama ngorek keneh ari RT nama ieu tangareneng serempaan pas bade jadi makhluk metik terang tuh aja makhluk metik hari makhluk metik teh nu berjalan tidak bergigi jadi lamun paaan ompong tapi norolong huntu eueuh lempang ngeureuyeun nu kieu teh makhluk metik ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratiha abi khusus ieu neng santri di pasantren mana cuk orang dia neng orang tebi orang Sinang Sari teh mana itu oh Ciwara kene tatanggaan neng di pasantren tuh tingali Kang gareuli santri mah bararesi man barudug Neng penggiri hate sih neng Bu Haji ge biasanya pengmik di dia di Ciwara teh ladang budug heula kiai jadi kiai tadina asalna barudug heula santri salamina sabar sanajan ngantri mandi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar nerapkeun ilmu ladang diajar leukeun teu aral hati jalembar tuhu patuh kuat sareng sabar kobong koncina bagja kade ulah arek sombong mondok poho kenu di imahna jan teu dilongok tahpid hirup tara asud jeung iri dengki sok mawas diri ngaragap diri muru karidoan tidak Gusti nu maha sok atupaan ulah molohok wungkul gerak Allahumma sholli wa sallim wa barik neng semangat jadi santri nanti ketika kiai sudah meninggal dunia kiai sudah wafat neng nu bakal jadi penerusna para santri nu bakal jadi estafet perjuanganna makana subhanul yaum rizalul ghad santri nu keur mondok di pesantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang neng sing jadi ustadahnya kembe budug-budug oge budug teh da calon ustadah ulah bobogohan ke rumah santren mah ulah waka pacaran mah nanti setelah nikah indah awas para pemuda nu di dari araya ulah barobogohan lah bisa nyeri hati bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur satu kata puas Bu lanjut ya tos jam 11:30 Wios dugikeun ka jam 1
Wios dugikeun ka jam 3. Wios tepikeun ka subuh. Alhamdulillah geuninnya ibu-ibu urang dieu mah kabege ahli ngawadul lah. Aduh, abdi mah da namanya dia teh atuh da pajeri. Ceramah di harapan teh aki-aki unggul. Jadi tersemangat kieu. Jeung tunu atuh da ningali aki-aki kalau begitu tunu. Ya aya cai ya tapi aya kopi teh nya. Aya ieu we lah ciherang da meureun abdina disangka paus. Kan abdi mah di sisi laut ibu, di Panganaran ka Batu Hiu mah 3 kilo. Mata abdi mah paan jeung Nyi Roro Kidul ge ka Piua. Jeung Putri Duyung ka Pilanceuk. Ieu teh air putih, air yang amat sangat murah, murni kumaha. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Apunten ya Bapak Hajat sanes nyuhunkeun ngawartosan. Abdi mah tara ngaleut cai menen tara. Kanggo paje we kanggo paan eta mah. Kedah panas-panas Bapak ngaleut cai menen eta mah. Sabab bisi kaburu hasem. Lamun geus kadaluarsa Bapak ngaleutna bakal mencret. Beda jeung nu eta. Eta mah moal aya kadaluarsana sok geura nu bojo paan. Moal aya kadaluarsa dijamin eta mah berlaku untuk semua umur. Budak nyot aki-aki ngagengel. Kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam dijamin moal karatan. Bapak Haji Yeri ieu teh syukuran ka Gusti. Apakah ia syukuranana kalebat anu mulya di payunan Allah? Iya pasti. Karena sesuai di dalam Al-Qur'an la khaira fi kasirin, teu aya riungan anu sae cek al. Bantuan atuh Bu, cek al. Lamun dina eta riungan syukuran aya 3. Sabriji? 1 amar bis sedekah, upami aya sedekah. Ibu tos dipasihan leueuh teu? Tuangan diburuhan ka dieu teu? Tuangan leueuteun anu tos dituang di leueut ku ibu nu dipasikeun ku Bapak Yeri eta teh sedekah anjeunna. Alhamdulillah berarti ieu riungan mulya di payunan Gusti. Yang kedua ma'ruf pangsaena riungan ibu syukuran anu aya di lebatna amar bi ma'ruf ngaji. Amar ma'ruf nahil munkar ibu di dieu nuju naon ieu? Ngaos Bapak nuju naon di dieu? Ngaji. Ari abah ti bumi ka dieu ridho, ibi ka dieu ti imah ikhlas. Dipaksa kuno hajat aya nu maksa teu aya. Eta ibu ka dieu kabe oge jeung bapak maksa. Betul? Ngan abdi mah aneh jadi pertanyaan, kunaon geuning abah tampilan waktu ayeuna meuni beda jeung kana angkat pangaosan rutinan. Biasana kana rutinan mah abah sok make sarung kari-kari ayeuna mah sigana Bapak RT oge da bade ningali mubalighah geulis di Pangandaran. Eta Pak RT meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu negara Raul ece-ece mararodis ini karena pangaosan rutinan. Biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah bade rajaban bade kana syukuran anu ku Bapak Yeri dilaksanakeun bade ningali hadro jeung genyering. Eta ibi meniningkah make calana led sing kompak calana led teu ngingetkeun bitis ibi geus jiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna sinini dikoet ku anak kucing, dikoet ku anak kucing. Tepakan geraneng tepakan. Dikoet ku anak kucing eta nini makele. Telat jang telat lain kita tadi. Ye ka Allahok wae.
lejing tuh nu kumaha anu iblis yo paan ari lejing teh celana lepet gegeleun ang aduh alhamdulillah ibu kadia ku bapak Haji Eri di buruhan tuh eta murang kali ibu tadi tuh di ditu kerja jajan di jajanan tuh ibu kadia ti bumi kana motor apa mapa eta nu kana motor di bensinan tapi jujur semuanya jawab ibu jeung bapak kadia merasa dirugikan tidak merasa dirugikan tidak kan bapak Haji Eri entong jadi pikiran mesin teh disuguhan ge kajeun da ibu jeung bapak kadia tidak merasa dirugi bahkan hati kecil ibu menjawab ya Allah aku kesini bukan dirugikan tapi merasa diuntungkan ngahaja-haja ibu tobat ka Gusti Allah jarang-jarang ibu carikan dosa hese tapi ternyata ibu jeung bapak tadi sebelum melangkahkan kaki sebelum tangan diayunkan berangkat kana pangaosan sateu acan angkat kana pengajian Allah mah geus ngahampura kana dosa alhamdulillah lengkah kana ngaji mah insya Allah jadi ibad kompak kepatna jadi ibad biukna ge jadi ibad nundutan cek saha nus aku udah tadi telat teuing yuk ari kira-kira nu ngareunah ditepakan lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah biukna ge jadi ibadah nundutan lain gitu cik ajaran ku abah tuh nepakna bu eta ibu lah sembarangan dalilan nunutan jadi ibadah cek saha da bara-bara nunutan nu bentar ge can karo juga nu nya ayeuna ecek ka dieu ditiung alus rek mana ecek bade pangaosan akang meuni gaya eta di kopiah Pak RT biasa lagi sok di sarung eta meuni make celana panjang rek mana pengajian apakah kopiah bapak nu dipake geus halus kana lampah apakah tiung ibu nu dianggo geus matak halus kana laku bisi ibu ngan ukur harapan dan harapan abdi rek angkat kana pengajian cek bakal diampura dosa tapi kunaon geuning sok aya nu datang kana pengajian niatna salah diampura dosa hayang tapi kunaon sok kalah pamer kana pakaya sorangan angkat datang kana pengajian boga kongkorong rada panjang diamaikeun ditinggalikeun ka batur milaraan nu aya dibikeun henteu aya nu kitu gelang tilu siki hayang we gagaro api-api ararat aya nu kitu motor dipake kena-kena alus bari pedahal mah mun nganyuk diganengkeun kana lepotna teh kop aya batur nu liwat bari motor teh nyiniran kana bogana setoran can lunas di rem dipengkolkeun kiri dit awas akang aya nama seur ibu-ibu anu sok ngaji eta tiung dianggot tapi teu alus kana lakuna kunaon putan ari ngaji mah unggal minggu teu tinggalin tapi jeung dulur henteu jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun tak itu arek nepakan bu ibu supaya keneh jalmi nu ngomongkeun batur ngagosip ari kagorengan batur mah nu eueuh ge di teangan nu leutik di gede-gede nu teu apal di bejaan betul karena kagorengan sorangan mah boro-boro di rumah sakeun ditobatan ge hanteu matak sok aya paribahasa sireum leutik jauh ka ciri ari gajah depak dina bieur mata sorangan henteu teu mungkin maknya teu ka ciri mah dina bieur mata gajah depak amar ma'ruf sae Bapak Haji Eri ya syukuran teh dilebetan ku pangaji yuk aya nama ece urang bersihkan diri ami dihampura dosa ku Gusti ngaji sing ikhlas karena mapai jalan iya matong ditepakan cicing mapai jalan ngajugjug lain gitu aja mapai jalan satapak ngajugjug ka pengajian teu karasa capek na
dieu lain demi berkat, demi naon cek ka dieu lain mengharap ayeuna nu lainna, melainkan urang ka dieu tuh judulna di dieu ditambah ku Isromi, nu diisrokeun teh Kangjeng, nu dimirajkeun teh Kangjeng. Isra teh berjalan, Kangjeng Nabi diberjalankeun ku Gusti, Kangjeng Nabi miraj ditahekeun ku Gusti. Berarti ibu jeung bapak ka dieu karena cinta ka Gusti, karena cinta ka Kangjeng Rasul. Jawab, ibu cinta teu ka Nabi Muhammad? Sing tarik atuh, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta teu ibu ka Mangaan? Balikan deui, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Pak RT? Ah, menyebut cinta tong dibere BLT. Tan hampura Pak RT ya we sakilobana eueuh nu bogoheun ka Pak RT. Komo ka Mangaan. Sabab Pak RT jemaahan sanes Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu tidak merasa ragu nyebut cinta ke Nabi Muhammad sekalipun ibu sudah bersuami. Terus yeun dicarekan ku salaki. Akang jawab, tuh geuningan si ari itu pamajikan akang. Bogoheun ka Kangjeng Nabi, cintaeun ka Kangjeng Nabi. Lamun istri bapak cinta ka Kangjeng Nabi, bapak cemburu moal. Sungguh tidak punya perasaan. Wah, moal aya papaseaan. Sekalipun ibu dina rumah tangga teh sok aya pasea. Nah, ibu pernah pasea teu? Jujur pernah? Pernah pabaeud-baeud? Pernah jeung salaki parere omong? Jamedud teu puguh judul. Tapi anehnya Pak ongkoh jeung pamajikan teh keur pasea. Tapi lamun ti peuting aya kahayang gencatan senjata tidak perlu MOU. Nyaho-nyaho salaki teh geus nyengcele we di luhureun. Da pengalaman abdi ge jeung salaki osok pasea. Pir aku ustadah, da ustadah juga manusia. Minang abdi mah aslina minang kene abdi merenjeng ece ge. Katami karir abdi sapertos ieu salaki kadang ngiring sadang tara ayeuna ge teu aya teu ngiring. Mata kabisuk sieun ke pasea di jeung salaki hancur abdi hati. Minggu ka tukang ge saminggu ka tukang hampir abdi teh diambang perceraian. Jadi hati Pak Haji Yari datang-datang ngaji abdi ti Bogor ti Cirebon salaki ujug-ujug Jamedud baeud. Aneh, kunaon? Lain kitu. Di mana? Naos. Keula tara-tara ti sasaribet kieu nada teh. Tawaran da abdi teh inget dina meja teh pucuk teh dileuweut ti bekal. Songkeun ka salaki, "Hoyong teh pucuk teu." Hoyong kopi mung. Nenen teh hayang. Hayang ge mamah ngaku jujur ti mana? Naos, teu percaya. Kunaon pang teu percaya? Biasana ge balik ngajina badina mobil teh sok pinuh ku berkat. Punten Pak Haji punten. Ieu mah nu biasa. Piraku ieu mah da kana mobil ceuk. Manya eleh kamari abdi keur numpak kana motor. Berceramah abdi ka ditu tupaan ka ujung kulon Sukabumi Bantenage wah ting di mana. Jalan ka dieu ge teu dugi motor da leueur mudun leuheung caket. Abdi mah kamari di ujung kulon mah Bu sajam naik motor dijemput ku aki-aki percis kiaan. Ngan berendah ieu mah rada ceng hareusan. Itu mah nya tukang ojek na teh aki-akinya hidungnya bau deui. Sok musibah atuh baju abdi geus alus kalah bau ku kesang tukang ojek. Bingung rek muntang behel teu aya akhirna mada teu aya deui jalan terakhir muntang we kana beungna. Setiap digas cekek. Setiap digas cekek. Aya we ngek-ngekan. Beung tukang ojek dicekekan jiga nu keur sakarat. Abdi dipolototan badi sigeung sing sopan cenah muntang teh tong kana beung emang beung aing setang gitu. Loba obrol nu penting selamat kanan kiri jurang abdi rek kumaha mun cilaka. Dugi ka lokasi ya Allah ece bau baju teh ku kesang tukang ojek meureun saminggu kitu tukang ojek teh teu mandi meureun hangit we napel. Tapi perjalanan susah terganti dengan indah matak neng isukan mun jadi ustadah perjalanan teh upami anu ngulem tong dipilihan sok tarimakeun we urang teh kodok-kodar sae awan ti saha ya Allah maknya
jamaah santren dibaca kalimat thayyibah la ilaha illallah la mauzuda la ma'buda la matluba la maksuda illallah. Abdi inget kana eta lamun abdi gegereunang ka saha gegereunang ka panitia piraku dikieulkeun teh ku Allah. Ternyata Allah tegas nyadiakeun hadiah datang ka lokasi jamaah kompak manana epaan aya meureun 7.000 majeng teu hadir. Semangat ceramah 2 jam setengah teu karaos dari payun pamuda karasep teh juga di aki-aki wungkul. Walau eta panitia balas bageur 2 jam setengah abdi ceramah puas meureun panitia langsung ka abdi masihan amplop. Ngan ruas abdi da ipis. Abdi api-api we ka WC puguh yang mau ka amplop. Dibuka tuh kurang teu leuwih paan 300.000. Piraku ka ujung kulon biasana ge 16 juta ieu jadi 300.000. Geus ieu mah pasti panitia pahilimikeun. Kaluar ti WC panitia geus nyampak megat wajib punten pagentos. Si horeng paan eta amplop teh jang MC lain jang abdi. Mata punten Pak Haji Eri teh ayeuna pisahkeun bisi pahilit. Mana jang abdi mana jang MC. Kan pokona mah nitip abdi mah balik tidak tong nyempi pasean jeung salaki. Waduh da abdi gahari teh wangsul abdi na motor eta kena dibonceng ku aki-aki deui. Walah eta berkat meuni pinuh 5 kardus ditumbuk we. Na motor da hese kieu. Eta tanu paling parah mah hayam hirup pangluhurna. Nu hanap beas pokona mah da beas mah ti mana-mana ge sok aya. Punten ieu mah nu biasa ieu mah. Cicing Pak Jari ieu mah nu biasa. Cenah di dieu mah teu biasa, nya biasa aku teh ayeuna. Wah pokona mah beas gula cau ditumpuk. Mangaan abdi mah asli eta mah pengalaman teh bener Bu. Teruskeun tuh kapun adi nu ngiring pun adi di tukangeun na motor deui sarmi. Eta pangluhurna hayam hirup dibungkut teh ku abdi di kieu jeung beuheung tukang ojek bisi lopas. Eta dasar aki-aki ojo aki-aki metik meureunana semangat ngebonceng nu geulis ari motor teh dikontrol remblong. Murupui hujan mudun juga kieu ceger nabrak tangkal cau maceleng tah. Tukang ojek asli eta. Pokona mah tukang ojek nang karak bengkang dina kotakan sawah teu hayang nulungan. Da abdi riweuh maru hayang nulupas. Dicorongan ku baterai teu kapangi tamahaan akhirna malah da kapaksa we da sieun dipasiean ku salaki mangi entok batur eta we dibakau. Aslina pengalaman atau ceramah di tahun 85 iya tapi kan kayaknya pengalaman teh beda-beda aya gitu tapi alhamdulillah ieu mah dionang nage ku bos aja mangokoknya piraku piraku atuh cepat terus tapi kita geus lah Pak Yeri entong seremutan da abdi mah kade insyaallah ikhlas ridho abdi mah keun bae teu dibere duit oge nu penting balik meunang amal geuninganan amplop iku mah bisi bahan teh amplop jijikan amplop ari paan maot rek mau amplop yo paan ai di dieu nu beunghar maot na nyanak sawan teu nyanak mobil teu sok Pak Haji Eri ayeuna gaduheun toko gaduheun lapang bola maot narek dibawa moal naon nu rek dibawa maot ku paaan eueuh deui ieu berarti amal urang lain amal soleh kapan nu maot na oge urang ari amal rek dikamanakeun geuning maot kalah mawan nu soleh engke soleh bingungeun rek mawan nu saha manya soleh mawan nu aan nu dicanak mah amal matakah ada ieu akidah sing kuat marifat sing akurat la ilaha illallah kompak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk ibu judulna Isra, yuk judulna Miraj. Israkeun kalakuan ibu, mirajkeun kalakuan bapak. Urang ti bumi teh ka dieu teh Isra da kadar-kadar lempang. Ngan lempangkeun ibu laku tina goreng sing jadi hade, tina sombong sing jadi tawa, bo tina koret sing jadi bag. Aya keneh di dieu jalmi beunghar tapi koret. Sok sing tarik aya henteu? Aya anu geus ka Mekah tapi koret wae. Mereka bedas aya. Aya nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur teh. Ada coba teh mikir ka batur si eta mah koret cenah aya teh nu koret teh di dieu teh tusi itu. Ari euceul teu ngaragap diri di penta udunan jang raja bantu mere. Aya nu kitu.
unggul da teu merek koret. Jika mau trek mawa gelang cek, jika mau trek mawa kongkorong hanyakal cek, kongkorong ayeuna teh dijual, emas ayeuna teh diisal teh bakal hanyakal. Geus maot mah cek teh di alam barja jadi pikiran ka mana gelang gua ku salaki dipake kawin deui. Matak abdi mah tipe ka ayeuna gelang teu hayang meuli emas lah. Sieun abdi mah teu boga duit boga. Ayeuna ge maksakeun mah meunang ti Haji Yeri 30 gram meureun. Nanti aku di pasantren teu ditamatkeun mah keur ngadamel pasantren matak salaki sanajan gegereneng belikeun kana gelang moal mikir 2 kali atuh paan. Abdi masuk sieun meuli gelang kakarek 2 poe geletuk abdi modar. Salaki nu atuh manghi gelang anyar. Mir gelang na tinggalkeun. Aduh teu dibawa ka kubur. Salaki kesepian kawin deui. Aduh gelang urang dipake mas kawin teu hayang teuing ah. Jaban nu dikawin awewe na baladu dina Facebook. Pertemanan aduh eta dina grup WA teu hayang da eceuk. Awas tong karoret si minang sodap kok. Ingat bojo Nabi Siti Khadijah janda kaya sekota Mekah wafat ngantunkeun alam dunia pertama wanita yang masuk surga Siti Khadijah karena apa? Dengan kedermawannya, dengan ayeuna ibu kabageuranana dugikeun ka dunia na seep diange berkorban demi aga. Matak ibu ulah kor, ulah som, mautna dunia moal diba, salaki ditinggal, anak dikantun, kabeh ditinggal. Naon nu bakal maslahat manfaat sedekah jariah, ilmu anu manfaat, doa anak anu makana ieu doa ti sadayana Pak Haji Yeri gaduh putra, gaduh putri, mudah-mudahan ieu murangkali sinjanten murangkali anu soleh. Ibu ge sami ya, ibu-ibu di dieu sing sarolihah. Istri solihah nu kumaha selalu istiqomah ibadah ulah jadi awewe run panona alus heula abdi mah keur ngecek ya teh ditempo ti hareup bener kan aya dan mah langsung nyambung sok atutung ka palang edan tuluykeun tamatkeun edana ngan hanjaka kelakuan asik tuluy gunta ganti ateu sirikna sia mah weuh kahayang cikang batur eling turutan eling batur edan turutan edan nah aku naon nu gelis loba betul nah aku naon nu bangor loba sigana asa aing anak saha eta bisa payu atungtungna kulit clear kuning auy untuna bodas biwir berem-berem panon coklat geus areling keur ngaji ayeuna mah urang ge yo eling sing kubur rek ngajak salat naon heula ari ibu sok sarolat tara bapak jawab sok aya hoream kana salat yo Kang tuh Isra Nabi diberjalankeun ti Masjidil Haram ka Masjidil ditaekeun ka langit ka-7 sampai Sidratul nampi tugas sol berarti salat teh mangaan kudu di masjid pasok mahan ka masjid aduh muhun damong penghir kudu ka masjid boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam piraku digolerkeun di masjid usum hujan cenah ayeuna malah ulah kahalaman hujan mah karik mawa naon leueur karik makau poek makau maksakeun angkat ka masjid saya mangan lamun hujan di payung ka masjid tuh saya tuna we di luar payung nama pira ku salaki si nanyang cek di jero masjid di papayung bu sok tapi aneh da yakin abdi ge jujur ece ge sarua lah pasti sok aya hoream kana sok panghoreamna salat naon Isya bener jeung salat ditambah salat lo tambah deui salat tambah deui salat mang awas ulah dibabaca wungkul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan mengharap ka Allah ya
pikiran kana lebaran unggul. Taat ka Allah, iman kurang kuat, takwa kurang ningkat nu dipikireun teh dahareun. Pakaian jang lebaran, da bukti geuning nu ka masjid oge keur bulan puasa teh lain para pamuda anger we aki. Kiaan. Mahuma ngumumkeun sahur geuning jam 3 Janari di masjid. Ari masjidna megah. Aya nu ngeusian paugah-ugah. Ari masjidna agreng, ari pokal pewat. Aluk meti kiaan. Keketrok na speaker. Assalamualaikum. Wala syadilih. Ngomong ke naon eta? Sahur. Sok ayat ana. Wala syadilih syadaya. Muningakeun ieu waos. Ieu waos kantun tilu. Paur. Yakin cek. Yakin dalamun aya soran kitu di masjid bor-bor hayang nyaring kalah keung. Coba engke mah kuno harirup teh nu jarak jagya para pemuda ulah garagah teu para ruguh lah ileungeun ditato idudag suang leweh. Bohong we di kongkorong leung lamun ku emas imah ku tali sepatu. Buuk di boroman bahasa anjing legeuleuh ari jajan cilok. Ka masjid sia jang. Wala we mabok minuman keras whisky brandy mention KTA tapi miring jadi pel backup pel bempel anjing edan di dalahar. Ingat dengarkan lajang yang namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik ge har. Narkoba? No. Narkoba? No. Bala-bala? Yes. Sing tarik narkoba? No. Bala-bala? Yes. Oplosan? No. Teh pucuk? Yes. Tawuran? No. Ta'aruf? Yes. Jablay? No. Janda? Yes. Yay, aki-aki riweuh. Janda yes. Bener ya kiaan. Aya harapan jika anak jana. Ulah di dia jana. Janda di dia mah teu aneh. Daftar ka abdi. Aya janda nomor KTP di abdi. Kolot tapi pulen. Disirek milih mangga aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter. Aya deui janda nomor Hitachi hitam tapi cihuy. Di dia mah seueur janda nomor motos sibat tos hidung bau deui lah. Sok jang awas meninggalnya kamar masjid dia mah mabok aing diutakkeun hulu peda. Modal di kebon cau ngarakeun. Bu, sok mun ku para pemuda di masjid. Assalamualaikum. Para sadarek muningakeun waktos tabuh tilu. Sahur jelas. Tong kugian ge mah. Atir tuh ja bagus unger tong tilu teh. Parese. Gusur atuh. Tak salah kieu aja nu ngora bisa hararese engke mah ugahkeun subuh teh. Ngan kahade tong ku nafsu ngagugahkeun anak komo ku suku. Moal nyaring mun arek ku susu. Ajaran pak nen nyot gerak ka mas. Atuh dagala jiga nu hirup di alam dunya rek salilana ari suku ka sawah mampu dilengkahkeun bari jauh, ari ka masjid suku dilengkahkeun bari deukeut ngadak-ngadak lumpuh. Da teu hese atuh ka masjid mah teu kudu barang bawa ari ti sawah mah mangul naon? Mangul doran kapan pacuna mah nu di tukang. Yuk nu dipanggul mah dorana. Sok mangul pare sapangulan mampu para pemuda ngangkat barbel besi ku sorangan puluhan kilo bisa kunaon ka masjid teu kudu barang bawa teu kudu barang panggul teu kudu berat ngan ukur ngangkatkeun panangan dua kencak atuh Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh nu teu kaduga sok ayeuna urang bareng eling-eling umat ece jeung akang anu nyora abdi mah geus ngacaprak tita tadi capek ayeuna mah karik ece jeung akang sok neng tepakan ngajak salat lohor eling tarikan tiaan lohor terus
kiaan eta nu bieu dibahasakeun ku kiaan hariri ngajak eling ngajak teh eling ngajak teh eling pira ku wayah kieu ngajak salat lohor mata abdi mah teu ngiringan cerehe da ece lamun eling mamikir kita ngajak salat lohor da moal daek naon wayah kieu ngajak salat lohor subuh ge jauh keneh mata kiaan mah calengkung salat lohor tapi nu kieu teh eling teh daki anu menjian wawa beban tidak tadi udud itu dah geus getang kena ulah di parumannya panjang kene sok kenyot cacapit ku curug saerepna udud kiaan teu ngarugikeun ka abdi nu milih rokok kiaan nu ngenyot kiaan nu batuk kiaan nu gering nu paeh Allahumma shalli wa sallim wa barik aduh mulia Pak Haji Eri ya syukuran di lebatan ku pangaosan tilu syukuran Pak Haji Eri mulia di payunan Allah karena islahin bainan saya silaturahmi mata kunaon abdi tebih-tebih ti parigi ka dieu maksud bade silaturahmi insyaallah barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur lain duit engke geus loba dulur tah nembe balik meunang doa karena duit tuh ari aja perlu doa perlu duit kiaan butuh doa butuh duit butuh doa abdi mah butuh duit asli cek Pak Haji ge moal bisa ngalaksanakeun di acara lamun eueuh bukti geuning ece ge manja ka salaki teh pada salakina keur loba keur eueuh duitan mah deh salaki gering teh lain diurus dipoto distatuskeun ami arapaleun di grup salaki mencret yo mah seueur awe matre ada uang abang tidak ada uang abang ada pulus lulus pulus mampus awas ibu wanita solihah kudu ridho kana pamere ti salaki sanajan sae barokah silaturahmi kanggo Pak Haji Eri kangge urang sadaya nu hadir dina ieu wengi insyaallah bakal panjang umur ageng milik rezeki tapi syarat Pak Haji ayeuna gaduh anu gaduh hajat nu gaduh maksad ibu bapak nu hadir di dieu urang bakal dipasihan panjang umur ku Gusti dipasihan milik rezeki anu ageng bari halal tur barokah lamun urang niatna kieu teh ibadallah amaradotillah karena Gusti Allah insyaallah Pak Haji Eri lamun niat karena Allah maka fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda doa ti sadayana pengorbanan Pak Haji sakola wargi sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah mudah-mudahan ieu putra sareng putri anu dina miladna ayeuna nu ka2 taunna nu ka14 taunna sing janten dabaan keluarga murang kali nasaroleh sadayana hoyong soleh ibu nitip didi ku pendidikan agama pasantren di dieu aya putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu ayeuna masih di SD aya Jumat teh yang sina balik da geus peuting ayeuna teh piraku budak sina caricing wayah kieu di sakola SD ya tuh da rek soleh kumaha atuh da budakna inungna ge karo celak ieu matak ge cek memeh nyolekeun budak teh solehkeun heula inung jeung bapa nah aneh ece mari budak sina sakola ayeuna wayah kieu ari ece teh dia seserian jung teh heula ieu mah susulan budak ke sakola Bu Ibu syariat Bapak Haji Eri hakikat Allah ngumpulkeun urang sadaya ayeuna mudah-mudahan urang sadayana urang jati waras khusus urang kampung Ciparigi mudah-mudahan sing dikumpulkeun dugikeun ka surga sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten ka sadayana cicing ulah wakat cengkat ece tuh kiai bade ngadoa mohon margi di dieu teh dakan kompak jamaah teh geuning nu di luar karama aya nu di jero karama aya kitu berarti ieu mah aya jelema aya jurig ai jelema mah kieu dinu caang jurig mah dinu jadi itu nu dinu poe teh ngaranna nyumput pira aku jurig di kopea mohon Cipeujeuh jalan Cieuring balik Kupati Abonan Pepeujeuh pami maruli ulang upat kawanan sanestu hoyong dipanjangan waktuna tos teu nyakapan keun aku bahasa sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab kitu urang kudu lapar kunaon ece ku ilmu
kahade ulah eureun ngaji urang diterima ibadah ku Gusti lamun aya ilmuna dibarengan ku ilmuna ilmu moal datang lamun teu diteangan neangan ilmu ngaranna ngaji tak ibu jeung bapak ulah eureun angkat kana pangaji barokah sedekahna Bapak Haji Eri dina ieu wengi mudah-mudahan sing janten amal soleh sing janten wasilah Ibu Ramana sing dararamang sing paranjang yuswa Pak Haji Eri anu gaduh pakasaban mudah-mudahan kasabna sing dipinuhan ku barokah ku Allah Subhanahu wa taala buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur mau sholawatan buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Haji Eri ngaku cinta ka abi sing daek ngaberkatan aminan atuh itu terima kasih atas dukungan semuanya kamana ieu RT geuninganna tuh geuning jurig maka ciri kapan ari jurig mah ece tara doa heula sok baralik heula jurig mah sieunang ku doa teh tak itu jurig masuk mampret matak RT mampret ti heula balik eta teh ngaranna ningat ece nya sopan tuh geuning itu jurig lari Allah wa yakum ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.